Bismillahirrohmanirrohim. Warobi muhasareng ari anu kaopat natina itu miyah eta maun cai najisun anu najis itu maun mutanajisun tegesna anu katibaan najis. Wahwa sareng ari itu maun najisun eta aladi anu halat anu menggon fihi dina itu ladi lakot tegesna antelhu kana itu ladi. Naon najasatu najis tudroku anu dipanggihan itu najasah bil basori kalawan paningali panon. Wahwa sareng ari itu maun najisun eta kolilun cai anu saeutik dunal kulataini tegesna anu kurang tina dua kulah bisalah sati arotolin kalawan tilu pirang-pirang kati fa aksaro tuluy leuwih loba tibatan salasah. Sawaun sarwa bae tagoyaro naha barobah itu maun najisun amla atawa henteu tagoyaro limafhumi hadisil kulataini karena di mafhumna hadis dua kulah al ati anu bakal datang itu hadis wali khobari Muslim sareng karena ayat hadisna Imam Muslim. Idastai kodo lapad idastai kodo di mana-mana hudang saha ahadukum salah sahijina aranjeun kabeh minaumihi tina sarena itu ahad fala yagmis mangka ulah neuleumkeun itu ahad yadahu kana pananganana itu ahad fil inai dina wadah hatta yagsila nepi ka ngumbah heula itu si ahad ha kana itu iyad salasan kalawan tilu kali fa innahu mangka sanyana itu ahad eta layadri teu apal itu ahad aena batat di mana jadi naon iyaduhu pananganana itu ahad. Naha ngalarang Kangjeng Nabi huka itu ahad anil gomsi tina neuleumkeun leungeun khosyatan najasati karena mikasieun tina najis wa maklumun sareng dikanyahokeun naon anaha sanyana itu iyad eta ida khufiyat di mana-mana dipikasieun itu iyad la tugoyiru mangka henteu ngarobah itu yad almaa kana cai falaula annaha mangka lamun teu sanyana itu iyad eta tu najisu nganajisan itu iyad hu kana itu maun biusuliha ku tepina itu iyad kana itu maun lam yanha mangka moal ngalarang Kangjeng Nabi hu kana itu ingimas au kana tawaka buktosan itu maun eta kasiron anu seueur bian balago ku secara lamun tepi itu maun kulataini kana dua kulah fa aksaro tuluy leuwih loba tibatan itu kulatain fatagoyaro tuluy ngarobah itu maun bisa babi najasati ku sabab najis li khurujihi karena kaluarna itu maun anit tohiriyati tina sifat nyuci keunana walau kana sareng lamun kabuktosan naon atagoyuru barobah eta yasiron anu saeutik hisian eta bangsa hisi au takdirian atau bangsa takdiri bahwa mangka ari itu maun eta najsun najis bil ijma'i kalawan ijma al mukhassisi anu nangtukeun itu ijma li khobaril kullataini karena ayah hadis dua kulah al ati anu bakal datang itu khobar wali khobari Tirmidzi sareng karena ayat hadisna Imam Turmudi wa ghairihi sareng salianti Turmudi alma'u ari cai eta layu najisu henteu nganajisan hu kana itu maun naon syai'un perkara kama sapertikeun perkara khossoso anu nahsis hu kana itu khobar naon mafhumu khobari kulataini makna anu dipaham dina hadis dua kulah al ati anu bakal datang fatagiru mangka ari barobah al hisi anu bangsa hisi eta dohirun anu dohir wa takdiriyu sareng ari bangsa takdiri eta bi an waqa'atku secara lamun tumiba fihi dina itu maun naon najasatun najis maiun anu ajur itu najasah
tawafaqo anu ngakuran itu najasahu kana itu maun fisipati dina pirang-pirang sipatanana kabaulin sapertikeun cai kiih in kotoat anu narima pegat naon roihatuhu ambeuna itu bawal walau furido sareng lamun dikudukeun itu bawal mukhalifan anu nyulayaan lahu kana itu sifat fi aglatis sifati dina pang banget na pirang-pirang sifat kalau nil habri sapertikeun warna mangsi wa ta'mil kholli sareng rasa cuka warihil miski sareng ambe minyak kasturi lagoyaro mangka ngarobah itu bawal hu kana itu maun fa innahu mangka sanyana itu maun eta yuh kamu dihukum naon binajasatihi ku najisna itu maun fa illam yatagoyar mangka lamun henteu narima barobah itu maun fatohurun mangka ari itu maun eta anu suci likaulihi karena dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida balago di mana-mana tepi naon alma ucai kulataini kana dua kulah lam yahmil mangka henteu pantes itu maun al khobasa kana najis qala ngadau saha al hakimu imam hakim ala sarti sayokhoini bari netepan kana syaratna Imam Bukhari sareng Muslim wa riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat di Abi Daud wa ghairihi sareng salianti itu Abi Daud bi isnadin kalawan sanad sahihin anu sahih itu isnad fa innahu ari lapad fa innahu mangka sanyana itu maun eta layan jasun teu najis itu maun wa huwa sareng ari itu kaul fa innahu layan jasu eta al muradu anu dimaksud bi kaulihi ku dauhan Kangjeng Nabi lam yahmil al khobasa lapad lam yahmil al khobasa ayat pa'u tegesna nolak itu maun anajsa kana najis walayak balu sareng teu narima itu maun hu kana itu najis wa faroko sareng misahan naon kasirul mai kaseseueuranana cai kasiro goerihi kana kaseueuranana salianti itu maun fa innahu mangka sanyana itu kasirul mai eta yan jasu najis itu kasirul mai bimujarodi mulaqati najasati kuwungkul ngantelanana najis bi anna kasirohu kana sanyana seueurna itu maun eta qawiyun leuwih kuat waya suku sareng masakat naon hibduhu ngaraksana itu maun kasir anin najsi tina najis bihilafi goerihi kalawan perbeda salianti itu maun wa in kasuro sanajan seueur itu goer tanbihani al awalu ari anu awal eta lau suka lamun dimangmangkeun naon fi kaunihi dina ayana itu maun eta kulataini dua kulah wa waqaat sareng tumiba fihi dina itu maun naon najasatu najis halian jasu naha jadi najis itu maun awla ian jasu atawa henteu jadi najis itu maun ro'iyani ari jawaban eta dua pendapat asohu huma ari pang sohehna itu ro'iyani eta asani kawal anu kadua bal qala balik tangada usaha an-Nawawi Imam Nawawi fi syarhil muhaddab dina sarah kitab al muhaddab as-sawabu ari kaul anu bener eta annahu sanyana itu maun eta layan jasu henteu najis itu maun idil aslu karena ari asalna maun eta at-taharatu suci wasakakna sareng mangmang kami fin najasati munjisatin dina najisna anu nganajisan walayal zamu sareng teu misti min husuli najasati tina tepina najis naon atan jisu nganajiskeun asani wallahu alam.